Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Kaza Feriza Gumilar, abdi ti kelas 8E. Dinten ayeuna abdi bade ngadugikeun biantara anu judulna Pangaruh Media Sosial ka Rumaja. Dinten ayeuna media sosial geus jadi bagian gede tina kahirupan urang. Ampir unggal jalma boga akun sapertos Instagram, TikTok, WhatsApp, atanapi YouTube. Utamana pikeun urang rumaja. Media sosial kadang siga tempat pikeun neangan hiburan, komunikasi, neangan ilmu, neangan babaturan, nepi ka nganyatakeun diri. Sabalikna, media sosial oge miboga pangaruh positif anu gede. Contona, urang bisa meunang rupa-rupa informasi anyar kalayan gancang, mangpaat pikeun diajar, sabab loba video edukasi anu gampang dipikaharti. Bisa silaturahmi jeung dulur atawa babaturan anu jauh. Bisa ngalatih kreativitas, misalna dina nyieun konten anu positif. Sanajan kitu, media sosial oge tiasa masihan pangaruh negatif lamun teu dipake bijaksana. Sababaraha contoh pangaruh negatifna nyaeta rumaja gampang kabawa ku tren anu teu pernah. Aya risiko kacanduan HP nepi ka poho kana waktu diajar. Gampang kapangaruhan ku hoaks atawa barita bohong. Timbul rasa teu percaya diri lamun teu ngabandingkeun diri jeung postingan batur. Aya oge kasus perundungan bullying di media sosial anu bisa nganyeri hate jeung mangaruhan psikologis. Kusabab kitu, urang salaku rumaja kudu leuwih bijaksana dina ngagunakeun media sosial. Aya sababaraha langkah anu tiasa urang ngalakukeun. Kahiji, pilih konten anu mangpaat jeung henteu ngandung hal negatif. Kadua, ulah gampang percaya kana berita anu henteu jelas sumberna. Katilu, ngatur waktu supaya henteu kagok kana HP. Kaopat, jaga sopan santun dina unggal-unggahan jeung komentar. Kalima, upama aya masalah dina media sosial, laporkeun ka guru, kolot, atawa pihak anu dipercaya. Media sosial teh teu salah, anu penting mah cara urang make eta media. Upama dipake bener, media sosial bisa jadi alat pikeun diajar, berkarya, jeung ningkatkeun diri. Tapi, lamun salah dipake, bisa jadi hal anu menyebabkeun masalah. Kukituna, hayu urang sadayana milih jadi rumaja anu pinter, bijaksana, sarta tanggung jawab dina ngagunakeun media sosial. Kira-kira eta anu tiasa abdi sampaikan dina biantara ieu. Hapunten upami aya kakirangan dina basa atanapi tutur kecap abdi. Hatur nuhun kana sagala perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.